Duh, hirup kan nikmat kieu euy. Teu boga pikiran. Pagawean ngan ngopi je ngopi we. Madep pokona malah. Kamananya neangan lalaki nu botak? Kabayang urang lamun boga lalaki anu botak. Mantap, dielus-elus ku aing. Si Kohar jabrik, si Sobur sarua. Urang cobaan teh angan ka Solokan gitu. Tapi maknya neangan kadinya. Oh heueuh, kan aya si bule nya. Sirahna botak. Lemang deui. Urang cobaan ka imahna, urang sampeurkeun. Asa parusing kieu euy, sawah loba, sapi loba, imah gede. Sawah hektaran deh. Kabogo teu boga. Asa hararamar kieu hirup teh euy. Tah, geuningan aya si bule. Aa bule. Neng Esmi. Sugan teh saha? Paingan asa wangi gitu tah. Wangi parfumnya. Wangi bangke anjing. Nih, anggur ati amar enggo soroi teh. Hampura atuh Neng. Tumben Neng karek ka dieu euy. Biasa WA teuing kunaon neng teh jukangeun ka teh. Aw. Asa bunga euy. Aya nu kangen ka bule. Hayu atuh ngilu jalan-jalan jeung abi yuk. Naon Neng? Jalan-jalan. Hayu atuh. Hayu atuh. Ayo. serek dibawa ke mana sih ya bule urang? Hah, teh salah. Ya mah bule urang. Tapi sakitu si bule mati bahagia deket jeung urang. Hello. Emang eta mah baheula ayeuna mah sorry hayangeunana ge ka urang. Hah? Nah yang nyaho si bule mah pokona nu urang. Nu urang. Geus. Ngadon parasea mana teh? Merebutkeun lalaki kasep si aing. Eta tuh abule deh si Ecan arek ngarebut abule ti Esme ah. Maksudna naon eta ngarebut? Geus we kieu aya mah abule rek milih saha? Aing jelema ganteng kelas aing mau milih saha. Geus we kieu nya ameh aman. Kumaha lamun urang dibagi dua. Jadi urang milik mana duaan? Hah? Maksudna kumaha? Maksudna teh saware jang Esmi, saware jang Eca. Ngarah adil. Kalem we, atuh da jelema ganteng mah kuat. Nyangkas bae lah, tapi kudu adil. Nya pasti atuh hari eta mah. Yang satu bae lah. Hayu, dealnya. Tah, kitu atuh. Jadi moal, ayeuna urang ke mana? Nyangkas ayo lah. Hayu, indit. Hayu, cek ka dieu, ka dieu teh. Kamarana ieu baru teh cenah rek ka dieu. Ka dieu moal kitu nya. Orang ganteng anjing. Rek ka mana ieu, Neng? Tuh, di mah itu. Oh, rek emang itu wae. Heeh atuh. Hayu atuh madep. Oi. Assalamualaikum, Bah. Tah, geuning geus daratang baru teh. Sok kajero. Nya, Bah. Kumaha geus meunang can? Tah, Bah. Ieu ngan hiji. Jadi hiji we kuduaan. Geus kembae lah. Cocok botak ieu mah yeuh. Kumaha botak maneh? Geus siap diwadahkeun? Naon ieu teh? Kumaha maksudna? Nya kan main dibawa ka dieu teh diwadahkeun, mah teh botak. Sudi anjing. Sugan teh mana teh parabot teh bawa ka aing. Aing teh diwadahkeun. Anjing. Anjing, bajakan ka bawa mu anjing. Balik sayang si mana? Siapa tuh anjing? Aing diwadahkeun bawa.
Neng, kumaha betah tuh bobogohan sareng Aa teh? Nya betah atuh aku mau dipasok wae dolar mah meuni betah pisan. Tenang we atuh Neng, kan sekadap deui ge dilamar ku Aa. Nya atuh kudu eta mah iraha atuh ngalamarna. Sok lah, pirage atuh ngalamar enak ge jadi. Benernya ayeuna. Nya sok lah ku Aa dibuktikeun, tapi arek balik heula, da kudu bebeja heula kasih bapa meureunang. Yang sok atuh abi gerek bebeja heula kasih mama atunya. Nya geus atuh arek balik heula, da gege ka dieu deui lah. Nya atuh. Nya atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nang gede. Cantik. Ripuh anjing ngaran mitoha omo mah duh. Warisan anjing. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam goblok. Direuwas ka kolot kitu patut dosa segoblok. Geningan keur nyantai be di dieu. Nya nyantai atuh jang ai kolot mah naon deui atuh. Geus rong pencetan ku aing, Be. Sok atuh pencetan. Indah, puluna buka tuh ya na. Nah awak teh mentara reas kieu Abeh. Lain awak sama sirah anjing. Ah anjing sugan aing awak pada we botak. Ka bapak kitu patut belaka sia. Anjing goblok. Kela. Tataran mana teh mencetan babe. Hayang naon mana teh jang. Cuma cengir anjing. Eta Beh, ya penting sayang kawin. Sayang ngalamar si Neng Eca nih anu geulis teh. Sok we tuh jang are serius mah maneh teh. Omega setting sekolot naon. Bener Beh, aing mah serius sayang kawin. Nya sok we re babe mah jang iraha atuh ngalamarna. Nya ayeuna we atuh Beh. Benernya mak. Nya bener, tapi lamun maneh geus aya nu ngalamar, giliran mau nama ge hayang atau aya nu ngawin. Kumahanya? Ulah ah. Nah ulah. Teu atuh mah heureuy. Si Neng mah. Nya geus atuh, ayeuna mah datangkeun lalakina ka dieu ditungguan ku emak. Nya mak rek ka dieu da jeung bapana. Cakep. Asik aing rek dilamar. Rek kawin jadi pengantin anyar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok kalau be. Beh, kebeneran saya hakaneun. Mana jang? Iya ka dieu tah, kenali tuh. Anjing kebeneran babe can nyatu jang. Sopan goblok kalau Lapor Beh, sok dieu. Cicing aing diharap rek ngalamar oge. Oh anjing Poho. Alah. Iya geuningan jang calon teh. Nya, Pak. Paingan atuh hayang buru-buru ngalamar da meuni gulis pisan. Mana kolot siana Neng? Maksud babe mah sepot Neng. Itu paling ge aya mamah pak. Da bapak mah tos teu aya. Maksud maneh teh modar babe maneh teh. Sok ketugeroan kada inu manehna. Keur dicai da pak. Kege ka dieu. Aya tamu geuningan. Kade tamu-tamu teh matu. Tah geuning si mama keluar pak. Neng Esme geuningan. Abule geuningan. Naon Neng? Ieu teh mama Neng. Ieu mah calon pemajikan babe atuh par. Calon indung tere maneh. Naon? Jadi bapak teh rek ewing indung si Eca. Ngos atuh par babe heula nu kawena par maneh mah engke deui. Mumpung babe ada dia urang lamar sakalian. Neng tuh jadi kawinan. Si cantik. Terus tunyung anjing. Geus we kieu atuh ame aman nya. Ame adil. Kumaneh kan? Ame aman ya. Maneh Aige. naon itu? Siap. And action. Sudi anjing. Sugante maneh teh poho deui aing ngomong anjing. And action. Sok lah, pirage ngalamar enak ge dibalik enak ge jari pirage ngamsel. Roll Nah, and we kelan teh. Pencetan bah. Anjing goblok kasar. Sirah teh, sirah teh. Anjing lagi awak. action. Abule geuningan. Ayeuna mah titah datang lalakina. Amun geus sakitu kitu.